Halo Bray, selamat datang lagi Bray. Kita mau kemana Bray? Kita mau kemana ya pokoknya mah turkeun. Sekarang setelan geus kieu semua balik, Bray. Mau babalegan Bray ya mah. Akhirnya bisa ikut lagi ka dieu deui. Cari si Peggy. Aduh. Dieu. Tah. Jadi geus ngemulitkeun beheung kanu urak mah tuh. Pertanda kita akan mancing belut. OTW spotna pokoknya mah dasikeun di Bray. Mantap. Soak. Bray, kita ngarekam di dieuna cenah alus. Tuh, Pelem gitu. pelem tuh. Naon pelem? Naon? Paha ayam. Hier, istilah itu mah nyekelan tripod HP didengdekeun ge. Goblok, galang aing basuh kena goblok. Ah, carikan anjing mah balik. Bray, orang ngegere, Bray, ngegere, Bray. Gere, oh gere, Gere, Bray, gere, lagi Bray. gere. Kita mau ngurek Bray. Ngurek mancing belut tuh. Itu spotnya telat cenah Bray. Telat 2 menitnya. 2 minggu. Oke. Spotnya di bawah. Kita pelemin dulu. Kita pelemin lagi. Cacing udah sedia ya dikasih 5 ekor sewang. Cing hanya bebenangan sabar hiji. Tuh. Oh. Mana. Goblok ge nu mopok. Nih, geus aya anu ngurek anjing aing tajong goblok. Nyeri suku aing. Heulaan. Sabaraha jelema itu? Acan. Anjing. Goblok aing poho deui cara ngarekam ieu bari leumpang. Kok tidak tarajong ieu, Bre. Sawak. Atuh deui sepatu Bre mau balik teu mudun ke aing disuruh ka balong. Sekendi Bray. Oke. Inilah spot kita hari ini. Terus kumaha? Aya ngurek. Tuh. Kenging, Pak. Ayaan gaskeun, Pak, leskokeun, Bray. Paling mana, Pak? Paling tengah ya. Yung. Oke, kita ke Palih Tongoh. Tongoh teh paling atas. Mentas ka ditu. Hanya galang bahas enak acak. Acak atuh. Mahal galang ketiga. Mahal galang teh Bray. Lamun eueuh galang sia mau ada lahar. Aya cau da atakeun. Mana? Aduh. Cau. Lain eta mah daun cau. Mana nu ngarora bodak ngarora ya itu Mangkubay. Leumpang teh bae, lila anjing ku dua suku anjing. Aya sawo da atakeun. Mana? Anak sawo eta mah. Kokos. Anak sawo. Oi. Oke, cinta spotnya. Hah? Sok saya basah galang naik mana? Ternyata spotnya geus aya kita coba ka ditu mentas. Heuh nah tuh. Oke baiknya jadi itu Bray. Enak orang kemana katong heula. Bura tuh. Oke, lanjut lagi kita ke spot aslinya tadi mah. Karunya rezeki si Abah tong diganggu. Besikeun di Bray. Oke. Ini adalah spot mancing belut kita hari ini. Ada Bang Kumin, ada Bang Babay, ada si Jimboy di sono. Sudah pada mulai bergerak mencari pergerakan lubang-lubang yang ada belutnya, Bray. Oke, kita cari dulu, Bray. Belut yang ada lubangnya, oke? Let's go deui, Bray. Iya liang non, Bray. Kita coba aja. Manawa. Kakarandi yang ngurek, Bray. Geus lami kieu, teu lami ngurek deui. Liang cai teh cenah, Bray. Bejana teh sok gede belutna, bejana. Kita buktikan apakah ada pergerakan dari seekor belut babon. Bismillah itu ngebacot di bari ngarekam. Aduh. Enggak Bre, haheho keneh. Dah lama tidak bergerak. Tuh liang mah madep, Bre. Kemana tiangna
Ieu hate emut bae. Asalira. Anjing kusut. Lanjut lagi, Bray. Guys, Nah, acan. sok tulikeun. Poho deui carana ngurak teh kumaha nya? Diasupkeun heula cacingna atau urakna heula? Urakna heula. Terus cacingan, terus belutan. Kita belut di luar heula. Ya bagis. Saat kita cari dulu ya lo Bang Belutnya. Jangan lupa tonton terus. Oke, let's go nih, Bray. Ya pitu. Di sini pang paratana tah. Kita coba sebelah sini. Udah Bray itu. Ada Bray. Mantap. Siap Bray. Sikat ya Bray, pantang salit. Sikat. Aduh. Dapat nuk Bray. Bedul Kecil Bray belutnya. Masukin deh Bray. Oke Bray, kita dapat pergerakan lagi tapi di bawah sini Bray. Tuh anjir kagok hese Bray euy. Kudu kumaha atuh juragan ieu teh abdi. Bismillah, ngawitan manggung. Pantang salit, sikat. Oke deh wae Bray. 2 kali, aduh ampun. Kumaha ngurak teh Bray. Pohon deui cara ngurak gitu. Kalau diberean we nu kieu teh. Aduh. Baru dah ada can aya pergerakan Bray, can aya yang dapat gitu. Ya urang kita mah kedua kalian itu deh aya pergerakan teh. Cuman posisinya hese dah yang bari ngarekam, yang bari ngurek. Tuh jauh posisinya lagi. Isukeun di Bray, sugan yuk di belakang layar benang mah. Oke, lanjut. Isukeun di Bray. Baik, kita dapat lubang sementara kita belum dapat apa-apa. Sowak Bray, duh ieu spot teh. Tah, biar geus canggut Bray gagal. Ya urang cobaannya kumang jimboy heuh eta. Sok gerak. Kalem we, sabar beugi aya ngudag deui. Tungguan lah sugan sa video ieu aya tuh tinggali Bray tuh ngali ngebul mah ada aya nyangkut iya aing ge cici urang hese Bray da bari ngarekam bari yang jago lompat mah cenah mah senang belut teh babet ke ya siap ting kumang jimboy narik nama tadi asa ayahan Bray dilepaskeun deui letakkeun deui nahanya tuh ngebul nama Bray kaona euy rangjung saeutik ta eta tuh nyangkut deui di mam tuh ada nya ai pang paratana ta tuh di mam cenah ditakeun deui di mam nu kitu teh namina teh brut gere keluar teh geus gede tapi nyelopot nama tarik tadi euy tuh tah tinggal Bray tuh mudah tah ieu pembaratana mudah tah mundur nyanggut ieu teh tuh tarik kumang jimboy tarik ini ngabeunang ieu mandi tahkeun tuh si pantang Bray teh aya aya Bray aya cenah cicing dah Bray belutna anjing mana belutna ieu nyorokan tadi nya karek menang hiji hiji ku sararea Bray lumayan tuh 2 menit ya Bray Raja Gawir beda kagok atuh punya bari nonggeng dah iya geus aya geus hanyir ringan kita menang di mana itu di luar teh atas nu tadi hese bukan di atasnya lagi lumayan buat pakan cana aduh menang 2 kalau banyak buat pakan jelema kalau
dikit buat pakai cana. Karek 2 ekor dia, teuing mangkumin jeung mangkubah ya. Urang mah ada kosong, bersih ya. Okeun bray, leskokeun bray. Tap leskokeun bray, ngepas ya. Saudara-saudara, mangkumin muter helikopter di itu. Mana Mana segede kumaha? Segede belut. Wah. Ya bagus. Dapat mangkumin bray. Kudu disalampeurkeun beunangan gitu. Becek di jalan lagi ajig. Goblok sekali hurai. Mang Jimboy strik lagi cenah di sini ya. Kita samperin dulu bray si spesialis belut gawir. Tuh. Mana? Oh, lu bagi di bawah bray. Tarik sekali ya cerang. Iya, bagis siap. Ya bagis, iya. Ya bagis. Ih, anjing ditincak bray. Kasus anjing. Mana belutnya? Ada lubang bray. Masuk ke liang atuh. Liang. Belut gawir teh. Belut gawir. Cam giriwil. Ya bagis. Ya bagis. Ya bagis. Ayah video ayah. Iya bagis. Lanjut ya bray. Oke bray, ada pergerakan lagi nih bray di bawah sini bray. Tuh. Kecil bray, sama ini juga bray. Tuh. Tarik bray. Tuh. Kecil bray. Kita pantang salit. Tak tuh. Tuh bray tak beluta. Nah ketinggal teh. Aduh. Alit beluta bray, alit lah, kedap. Ya, ini mah bray hiburan lah. Gede itu nya. Lima deh gitu bray. Tuh di mamle bray. Di opi tuh di opi. Ngebul apa para tanda. Batang salit. Set sikat. Aduh keplos di wae bray. Ini kesal lah kieu babang bray. Gese sekaliguskeun ngacelang. Tadi teh nu alali tuh ayo coba. Aduh digalawir kieu urai. Tak cangke kanu mastaka na ge. Deui bunga deui kitu. Cacingan lah. Habis cacingan sekeun bray. Mau babay cenah tuh. Kunaon tuh? Mau babay tuh. Ayaan belut angkat segi. Mana belutnya? Oh benar belut kan. Ya bagis, ikut cokor. Ya, begitulah kira-kira perjuangan kita hari ini. Sangat-sangat membagongkan. Oke, Bray. Sudah lapar, sudah lelah dan si Bray mah teu bebenangan. Kacau yuk. Pertama kali di ngurak teu bebenangan, gagal wae, Bray. Can panas di mah awak teh duh. Can manasan. Dapat. Liang kuat madep gitu euy. Loba di prank liangnya. Beres kareunakeun. Kita nunggu dulu yang lain. Kita tunggu di sini, Bray. Kita sudahi saja petualangan kita hari ini. Beris beteng anjing itu bogo we. Sana, Bray. Sana tuh ku Cibekan. Di liang eta tuh. Sana.
Dung ngusup cana dua. Kubay sina turun. Sok sugan daekeun. Oh, sebelah bahe. Mana? Eta yang gede eta. Tan kirina. Ya wah. Yang itu. Cana. Cana. Dapat? Wah. Adaan sama kumi adaan didinya. Wah. Cana mah apa? Nih. Sok bura tuh. Pung deket ya. Habak. Dia gede bay. Hah? Tak mantang kan nih. Sikat. Oke. Ini hasilnya, Bray. Tadi Jojo ngejepret tapi teh pareu goblok. Bisa editan, Bray. Henteu. Tadi Bray da patarik-tarik tidinya sugan kayak kana videona. Ya belutna ya. Urang can manggih belut tadi teu meunang. Tah ieu belutna. Tah ieu nu beunangna. Ya bagis. Sok buru. Tuh ngucibak deui tuh. Atawa di dinya tah liang eta dua bi teh ngucibak teh. Teh kan ngarekam ieu, Bray. Mang Kumin dapat belah dinya. Teh posisi teh kieu ngajebret. Anu kolamna teh itu nah anu meunang belah di yang. Aya wah. Sawak ya. Plakeun na balong. Dia karagok. Enggak plakeun na balong. Cacing. Awet tuh, Bang. Review Mang Kumin sabaraha eta? Sarua anu meunang. Sabaraha berarti? 5. 5 dapat 5. Totalnya 5. Totalan 5. Iya bagis. Tayang Bray ngaripueun ge era. Minangna saeutik. Jong bikin si Abah tadi. Mana si Abah? Di itu tuh. Mana? Mereka itu gerak keramin. Oh, geus balik we. Geus hareupna. Handuh. Bungan tumbennya teh nyamber cana teh. Yuk. Tuh Bray, tangan Bray. Naon? Lu cangkeul anjing tadi ge 2 kali. Wah, tak tahu di dia, tah aduh liang ieu. Iya betul bisa jadi konten. Oh, jadi konten cenah. Mana? Apa enggak sih teh? Ayo teh. Laga magrib we laga magrib. Aya. Acan euy. Ya. Aya. Bray. Nina. Tungguan bae kok aing lah. Durasi, Bray. Aya. Hah? Kalem cenah, Bray. Mau hah? Dan anjing. Goblok. Apaan sih komeng? Apa? Jujur. Bandingan ale temenang belut. Oke, Bray, kita sudahi saja. Sudah maghrib. Kita pulang aja. Hah? Naon? Geus? Goreng urak teh caing ge. Kita pulang saja, Bray. Pokoknya mah 5 ekor kurang lebih, Bray. Tayang nge-review lagi. Kurang lebih, Bray, lepas. Gitu lah. Min plakeun ini na balong min. Pahe. Goreng. Pas. Bedul. Dah, sok pada tadi kurang deui ngurakna moal beunang bikin kasih berdua. Buka video. Bener tuh, Bray, bener lah. Dah, datang jual ngajak ngagere atuh. Sareng ngagere teh duh. Rek salam-salam heula cuma kan ngagere. Mau ngagere. Heeh. Yo, bukan yo. Sok. Goreng pisan. Kakaraeun teh meunang hiji acan. Rekorder koplok di dunia Karek yang mimitihan deui teh. Teu beunang deui. Pengajak ning kemanya? Ngajak deui anjing ah. Sesuai subsistasi.
Dia tuh datang-datang ke imah juga ngajak ngagere atuh. Ngajak digerekeun we. Oke. Capek ya. Yuk bre ya, geus sana. Baik, aksa ta bay. Geus sana bre. See you next video. Bye bye. Bye 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 bye. Ini asup kamera. Dadah. Asupkeun bray, mantap. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always